Syukur Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah, abang benar ya. Syukurlah. Dia. Abang jam di dia gitu. Di dia ya lah. Oh, di dia. Benar dia pesan. Oh, benar. Lebih lama tak kami bilangnya. Oh, ini besok kadang-kadang sok pangan oge gitu tak dia. Tapi sok lo kayak waktu. Waktunya. Iya. Kan ayo masuk kadang-kadang berbang minta santet segala Nah, benar, mereka santai sudah membantu ingin dengan naonnya. Lain bisa ayo paling bisa naon. Lah, tuh gitu we, wah usaha malah udah menjadi naon be tuh kepanggil lah, buahan yang naon jauh daripada nganggur pada. Ya orang makan pun tuh bisa. Nah, Naik mambung, orang ada ribuan batur baik makan orang sang naon ji. Kan ini jangan badu lapis segala emang akrab. alhamdulillah sok sering tadi tuh orang baik main mainan ada informasi berarti sama dan gitu dah kebetulan oke. Mana aya naik dia wace. Naon barang kawin nama. Ya perlu ya kamu. Naonnya? Perlu orang betul ini nomor orang silaturahmi gitu Bang. Ya emang bagus ya silaturahmi itu modalan utama orang. Iya, orang nanti ayam gitu sedikit. Naon gitu ya. Ngomong-ngomong bener bohong nama apa buah kembang sereh gitu dah. Eta. Nah, emang ke kamari kan menang emang ada dua. Oh, bener berarti nya. Benar aya nama. Ya. Eta ke kamari kurang mantas ngalongok anu kurang sehat. Pas balikeun eta aya istilah katinggalin ngaberanya iki nya badu lapi pasanun. Kurang kurang naon eta kurang tanya kurang dideukeuten tapi parem eta. Anu kurung eta. Anu ternyata ngan ayeuna eta doang kembang sereh. Iya. Kembang sereh eta. Ngan ari ieu mah kan teu nyaho tidinya kurang dipentabe kan kan boga eta kan boga iteun kakal sereh. Eta alhamdulillah. Iya. Bere eta urang. Jadi abasana tujuanna mah yang eta doang. Yang eta doang. Sebenarnya aya hasil teh kan tengah di sebenarnya ieu abasana. Saya ge can paham oge nya. Paham oge. Batur eta hasiatna sereh eta loba. Oh kitunya. Keramaian tah. Itu kurang bola percaya kan gitu nya. Oh iya mah. Tetap kurang tahu Allah ini. Jangan juga lantaran Nah, dia ya. ya mudah-mudahan gitu abah baik hati gitu nya. Naik mere tak kurang. Mudah-mudahan abasanun aya meureun reutik deui mah ngan loba nu babagi kan loba nu mararenta tadina nya. Kan untung masih milik abasanun kene. Iya. Gua baru lagi kamari itu masih dibabagi di ku baku. Iya gitu. Kayaknya coba urang. Ya coba mudah-mudahan naik ini pula lah gitu. Si aya gitu. Minum. Ayo. Minum. Ngopi. Ah iya abasanun ya. Tah, ka beneran ya abasanun tah. Nah, ya abasanun kieu bae lah nya. Ieu lain masalah kumaha urang gesang tanda mata doang ieu mah. Dan aya hasiatna gitu. Sing yang lain hayang Amin. Jadi urang bisa bantu lah. Iya. Mudah-mudahan we urang aya manfaat lah. Tapi kula ngialingan sakali dia abasanun lain urang lain paribasna urang mapatahan ka jelema anu leuwih pada ngartibatan urangnya. Betul. Man urang ulah percaya teh ka bidang anu kararitunya. Lain masalah hukum mah urang lamun jeung urang percaya teh kana kos kitu kan urang termasuk nang musyrik keneh. Iya. Jadi urang percaya urang ka Gusti Allah. Sabarna mah urang lamun urang parang penta eta urang anak ada ka Gusti Allah doang. Lama gitu kan istilahna urang. Rajin urang istilahna munajat ka Gusti Allah. Bener-bener luka itu mah emang kita asli abasanun. Terus selama serehna sereh sayur, emang lagi umur-umuran gitu kan istilahnya kakarak nangis sereh mul. Sereh sabun mah, loba anu kembangan. Loba was urang sering manggi. Ngan eta mah sereh sayur. Urang bingung. Loba lah kembang sereh eta sereh sabun anu kos Bandung segala macam-macam kan loba. Kan mantap urang di alat nama urang bingung kakarak manggi anu bener kos kitu. Tapi itu abasanun mudah-mudahan eta di pentak babasan emang manfaatna gitu kan ini lancar di bidang usahana adapun paribasana urang ala kadar kembang sereh doang sereh eta kan seungit kan jadi di bidang kagagahan moal aya eta mah kana mahabah kana dagang kana kapangkatan karamean cek batur namanya jadi urang mah teu yakinkeun ka dinya nya gitu urang yakin ka Gusti Allah. Tah dulur-dulur sakitu bae abasan datangna ka dieu sabenerna mah hayang nanta kembang sereh kan alhamdulillah aya milik manehna teh kamari meunang dibabagi jadi aya rezeki teh ku manehna kan sakitu bae cicing kuring
buah baik di kelapatan simpuring mohon kedihampura wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura bae sanunya, hampura bae lapinya, hampura ya.